Urang teraskeun hanca kitab Sulam masih kene urang ngabahas tentang sifat yang terpuji dan sifat yang tercela. Tipayun parantos kadugikeun bahwa salah satu di antarana adalah tawakal. Nah, ayeuna panginten masuk kana pembahasan anu salajengna. Nomor ka-10 sifat anu terpuji bangsa hate. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal muraqabatu jeung muraqabah lillahi ka Gusti Allah. Wahia jeung ari muraqabah istidamatu eta ngalanggengkeun ilmil abdi nganyahokeunana si abdi bi itla'ir rabbi ku dipencorongna pangeran alaihi ka itu abdi fi jami'i ahwalihi dina sakabeh pirang-pirang tingkahna ieu abdi. Janten sifat terpuji bangsa hate nu nomor 10 di dieu teh adalah muraqabah. Atanabi muraqabatu lillah, muraqabah ngarasa diawasi, ngarasa diperhatikeun lillahi tegasna diawasi diperhatikeun ku Gusti Allah. Jadi penting keur urang sadayana ngamilik sifat muraqabah. Itu terkadang mirip-mirip antara muraqabah jeung muqarrabah gitu nya. Ari gampang nama muraqabah mah hate boga rasa diawasi salawasna ku Gusti Allah. Ari muqarrabah mah jalma-jalma anu mendekatkan diri ka Gusti Allah gitu. Ari muraqabah hampir mirip karena makna ihsan. Naon pentingna orang kedah ngamilik sifat muraqabah dina hate. Tadi teh muraqabah teh hatena boga rasa dipencerong diawasi ku Gusti Allah. Jadi ngobrolkeun rasa di dieu mah lain rasa anu kaidrok kuletah. Tapi ieu mah rasa anu kaidrok ku hate. Panari nu nganyahokeun rasa letah mah rasana uyah teh asin. Karasa asina kunaon kuletah. Gula karasa amis kuletah. Tayeu mah perasaan bangsa hate atina hiji jalma lamun geus boga rasa selawasna diawasi, dipantau, diperhatikan ku Gusti Allah, ieu teh adalah senjata nu pangampuhna saur para ulama
keur ngabentengan diri tina kamaksiatan. Sekali deui, sifat muraqabah adalah benteng nupang kuat-kuatna saur para ulama keur ngahalangan keur nyegah diri urang tina kalakuan doraka ka Gusti Allah. Rame na jalma termasuk urang pangna urang wantun ngadamel maksiat ka Gusti Allah, terkadang lain pedah teu apal kana perkara eta hukumna haram lain. Apal bahwa eta teh haram, apal bahwa eta teh maksiat, apal bahwa eta teh doraka, ngan lamun hiji jalma teu boga aya perasaan muraqabah, maka sok sanajan apal eta doraka, sok sanajan apal eta maksiat, keukeu we sok dikeureuyeun. Kusabab kitu tadi teh asor para ulama, penting urang ngamilik sifat naon muraqabah, ngarasa salawasna dipantau, dipencerong, diperhatoskeun ku Gusti Allah. Hiji jalma bisa muraqabah, hiji jalma bisa boga perasaan merasa diawasi ku Gusti Allah, itu berbanding lurus sejauh mana memposisikan Allah dina ati urang. Kahartos. Jadi jalma bisa muraqabah teh berbanding lurus dengan sejauh mana hati orang memposisikan Allah dina hati orang. Apakah ayat Allah hantu dina hati orang? Lamun dina hati orang teu aya Allahan, tidak memposisikan Allah sebagai posisi anu terus napal dina hati orang, maka mual mungkin orang bisa ngabogaan sifat muraqabah. Maka penting keur urang sararea menata kumaha carana sangkan urang bisa boga hate anu muraqabah, hate anu merasa diawasi ku Gusti Allah. Ngarah naon tadi teh ya, ngarah terhindar tina godaan maksiat. Lamun ma ayeuna dina kahirupan dunya, baik di mall, baik di kantor, sok ditempelan kamera CCTV, an gitu ya mah usumnya, termasuk di masjid jadi pasangan CCTV. Andai kata di hiji perusahaan, di perkantoran, di imah-imah jelema beunghar marasang CCTV, lebihkeun kasok ditulisan geuningan area ini diawasi oleh CCTV. Kawasan ini diawasi oleh CCTV. Eta jelema nu rek nyieun kamaksiatan, nu rek nyieun kadorakaan, umpamana nu rek maok we. Mikir sabarah kali lipet dia. Ketika rek maok di hiji tempat nu diawasi ku CCTV, nepikeun ka teu jadina gara-gara naon? Apa ieu tempat teh diawasi ku kamera CCTV. Takuduna mah urang oge kitu, sebab aya CCTV kamana wae urang lumpat, di mana wae urang posisina, aya CCTV anu maha mengawasi tindak tanduk urang sadayana. CCTV ieu mah CCTV yang sangat luar biasa jangkauanana. Sebab naon? Ari umumna CCTV dunia mah nu karekam teh, nu kaawasi teh ngan ukur sikap perilaku zahir hungkul. Ta'ari CCTV pengawasanna Allah Subhanahu wa taala mah
bujeng hingga sikap dohir nepikeun kanaon nu aya dina jorelatna ati jeung nu aya dina jorelatna pikiran jelema kabaca kaawasi ku kamerana pangawasanana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka atuh lamun kitu mah seyogyanya orang harus berpikir deui berulang kali sebab orang aya nu ngawasi kamerana leuwih canggih tinimbang CCTV dunia. Adalah naon? Pengawasan anak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rasa ieu nu mahal. Da yakin lah bangsat ge nyahoeun manehna teh salah ngabangsat teh. Jarang bangsat tuh geus ditewa ke polisi, maneh ngaku ieu teh salah teh. Henteu abi leres. Eueuh, sararea rata-rata geus ditanya tukang maksiat, tukang doraka termasuk bangsat, ketika ditanya menyahoeun bahwa sikap jeung kalakuan manehna teh salah. Nganaon atuh make jeung dikeureuy heuh sajabana alasana pangabutuh, kapepet dan lain sebagainya. Nu paling pokok manehanana tidak merasa diawasi secara mutlak ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalamun jalma nu geus boga rasa muraqabahna kuat ka Gusti Allah, bakal berpikir berulang kali. Baik dina kayan kahirupan sapopoe amaliyah biasa oge termasuk dina waktu keur ibadah. Pan terkadang orang begitunya keur salat teh mah salat entong ngobrolkeun keur maksiat mah keur salat wage urang mah terkadang sok boga rasa teu diawasi ku Gusti Allah. Mun kitu mah ditempokeun ku murid ke karak dinyakeun salat teh nya. Nah make jeung rada serius salat teh sebab ditukangeun nu ngamakmum ya santri urang unggul, murid urang unggul, jamaah urang aya batur. Komo istilahna aya mitoha mapan wah dilekoh-lekoh nu biasa salat jojorelatan oge jadi lillah kadang-kadang. Itulah orang terkadang orang mah rek ibadah oge rurat reret heula ka jelema ari ka Gusti Allah mah henteu. Maka saur pangarsa apa macana kitu euy salat dising hareupan ku jelema kudu akur jeung salat ketika dilalajoanan ku cak-cak. Hartina naon? Aya sebab anu leuwih mengawasi kana salat orang adalah Gusti Allah. Dalamun orang salat gara-gara aya dina pangawasan jelema mah tatkala jelemana luput tina pandanganna itu maka orang bisa berkela. Masya Allah, ieu pentingna muraqabah. Jadi kumaha atuh heulaanan jalma nu bisa muraqabah teh tadi teh tergantung sejauh mana orang memposisikan Allah dina hati orang. Sehingga para ulama-ulama diantawisna ulama-ulama ahli thariqah ngajarkeun wiridan, ngajarkeun zikir, ieu teh ngarah naon? Ngarah ka mamana dina ati urang teh tuluy salalawasna teh aya Allahan. Lain maksud aya Allahan di simpanan Allah dina hate lain mana. Kartos ya. Nah ieu adalah nu disebut muraqabah. Dina hiji waktos aya hiji kisah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mantenanana ngadamel sofar perjalanan. Ieu hebatna ieu seueur undang-undang agama, nasihat-nasihat agama, kejadian-kejadian istimewa nu mengandung ilmu, nu mengandung hikmah
tina awal kisahna perjalanan para ulama. Maka orang kudu kali-kali alusna masing mineng resep nuturkeun ka mana ulama angkat. Naon sebab ulama mah angkat-angkatanana ge ngandung